kompak jawab salamna. Alhamdulillahillazi an'amana bidalailin ni'am wa bidaqaitiha wa nusalli wa nusallimu ala man bisababihi khuliqatis samawati wal ard wa man biha sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi allazi nabtagha mardatin nar wa yadkhuluna al-jannata bisababiha amma ba'du. Wa in ahsanal kalam kalamun muwaffiqun li kitabillah aw kalamun muwaffiqun li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw kalamun muwaffiqun li qiyasil jaliyah aw kalamun muwaffiqun li ijma'il ummah. Qala adza wa jalla sana'u wa taqaddasat asma'u wa sifatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Sadaqallahul azim. Puji anu tos maranti anu ngajadikeun panghias ati anu hadir dina anti korupsi baginda termulia anti durhaka profesor yang masyhur anti lacur dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabarakan fi doa Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yarfa'u wa du'ain la yusma'u bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratil kiram, para masyayikh kiram, para alimul ulama, para asyatid, para hujajul hujajiyah anu petiasa disebatan satu persatu ngatapi tengirangan rasa hormat sim abdi. Wabil khusus guru perbadas pangasa sesepuh di dia anu kusim abdi dipihormat kalayan mudah-mudahan dimuliakan ke Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, sepuh anam istri pamegat, aparatur pemerintah sahibul walimah, panitia penyelenggara, protokol pembuka acara, anu kusim abdi dipihormat kalayan ayat din rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Untung urang tiasa kumpul dina ieu riungan sebab ieu riungan teh riungan maulidan. Nyaeta memperingati dilahirkeunana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pada Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam ila hafatil malaikah bi ahli dzalikal makan wa amahumullahu birahmah. Tepati-pati ayah hiji imah atau masjid atau tempat buruan lapangan di mana wae dibacakeun di eta tempat teh lalakona dilahirkeunana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angin ngalingkung kana eta tempat pirang-pirang malaikat bari nyandak rahmat. Eta malaikat ka eta tempat teh pikeun jalma anu haladir kana maulidna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mentakan para hadirin, lamun di Jampang mah, lamun aya maulid teh tiasar keneh tos ngalalit. Pan simkuring sok dipanggil ka Jampang. Ari ku simkuring teh ditanya, teh bade ka marana? Jawabna teh bade tolab. Ari tolab teh naon? Neangan kontol jeung lalaki. Mantap terus kan ulah tolab dong, tolab tolab sok beda teh tolab jeung hadiran. Naon bedana? Ari tolab banyak, ari hadiran mah ngadatangkeun. Naon deui cenah bedana kopi jeung susu? Beda henteu? Naon bedana? Salah. Ari kopi mah hideungna hideung geus kabeh. Ari susu mah bodas kan aya hideungan
Adik lelaki mah kontolan, ada awan itu. Atuh cenah mau disebut lelaki lamun kontolan mah. Nanti cenah bedana. Nyahan teu. Adik lelaki mah susuna lepet. Adik awal mah ngajenol. Komo parawan matuh gladi teh aduh. Nikah bita euy. Di dia parawan aya. Kek dibawa kusimpuling ka imah. Ke pesantren ditawarkeun ge hayang teh dah. Bu, ibu masih semangat? Minta tunun teh. Tekeng tunun. Bu, hayang gaduh turunan saya. Terang carana. Hayang terang. Kasih tahu gaya. Ibu nah heula kedah saya. Cek dina qaidah. Ida tabal aslu tabal far'u. Di mana-mana saya kalakuan ibu ramana tangtu saya kalakuan putrana. Salam sunat di mana-mana on kalakuan ibu ramana tangtu on kalakuan putrana. Kullu sayin sababun. Sakur-sakur perkara eta aya sababna. Simpuling gek mere pertanyaan. Tilu perkara kudu dijawab sakali. Kahiji naon sababna ngagoreng tempe make tutun. Hiji tah. Kadua naon sababna budak titeulem make maot. Dua tah. Katilu naon sababna bapana ngeudek-ngeudek indungna make jadi budak. Sok jawab ku para ibu belah ditu teh nyahan teu. Cak atuh ku para bapak. Bagus bisaan euy. Ieu mang santri bisaan euy. Gelat kan? Sok ayo nak ngegoreng tempe, buru-buru angkat telah lateng tutun wan. Dijemur budak titun, buru-buru angkatkan maut wan. Bapak na ngeudek-ngeudek indungna buru-buru angkatkan jadi budak wan. Wan. Sok asupkeun, cabut deui buru-buru jadi budak wan. Asupkeun deui, cabut deui buru-buru jadi budak wan. Wan, asupkeun we kieu cenah carana. Bes. Ya, kalau tadi mau jadi berat mah. Jadi, pan anu sing jalan tuh video ge teh telat ngangkat berenannya. Berenan para ibu, para bapak simpuling ge sami telat ngangkat. Jadi wes simpuling. Tidak Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-waladu yuladu alal fitrah. Fa abuhu yuhawidanihi aw yunasranihi aw yumajisanihi. Tang adik mulangkan teh nuju adik kene mah suci. Ngan ku ibu ramana we diyahudikan jantan Yahudi. Ku ibu ramana dinasranikan jantan Nasrani. Ku ibu ramana dimajusikeun jantan Majusi. Tah adik mulangkalih mah sapertos polu. Kumaha citakanana? Upami citakanana bulat baul oge bul. Upami citakanana pesage baul oge pesan. Upami citakanana gepeng baul oge gep. Tah adik mulangkalih mah tergayat dina lancingan. Naon cenah para ibu ada nu ngagayat dina lancingan teh? Kon si para ibu akan kontol jeung kontol. Bongbong si karesepna. Tah adik mulangkalih mah cenah belajar ti adik. Cek tadi adik mulangkalih mah cenah belajar ti aan.